barudak nu aya di bumi. Patepang deui sareng Teh Ila, sareng Mega, sareng Dea, sareng Joy. dinten ieu urang bade sami-sami diajar tina carita Petrus sareng Kornelius. Kumaha caritana? Kieu caritana. Harita Petrus keur nguriling nepungan kaum anu palercaya anu papencar di mana-mana. Hiji mangsa Petrus indit ka Yopa. Sababaraha kilo tidinya nyata di Kaisarea aya saurang perwira Roma anu namina Kornelius. Manehna mah jelema anu soleh sarta daek tutulung kanu mariskin. Dina hiji poe Kornelius kadatangan malaikat. Doa anjeun teh didangu ku Gusti, ceuk eta malaikat. Ayeuna di Yopa aya utusan Gusti anu namina Petrus. Teang sina ka dieu, lantaran manehna boga amanah ti Gusti anu kudu didenge ku anjeun. Poe isukna, pabebeurang Petrus ngadoa di loteng. Harita Petrus nampa ilapat. Petrus nempo aya nu diulur ti luhur dina lawon anu ditalian unggal juruna. Barang tepi ka hareupeun Petrus, kumanehna ditilikan. Eusina teh rupa-rupa sasatoan anu diharamkeun ku kitab Torat. Pek kadinya asakan, tuluy dahar. Kadengi ku Petrus aya anu nyarita. Ih, palias teuing, haram nu kitu mah, ceuk Petrus. Ulah sok ngaharamkeun dadamelan pangeran, ceuk eta sorah deui. Kituna teh nepi ka 3 kali terus-terusan. Petrus teh bingung, eta ilapat teh naon pihartieunana. Keur kitu datang utusan Kornelius. Darek-dek bae eta utusan teh nyaritakeun pamaksudanana. Isukna Petrus indit ka imah Kornelius. Waktu Petrus tepung jeung Kornelius, Petrus jadi ngarti kana kajadian kamari anu kaalaman kumanehna teh. Yesus teh geuning lain nganjak orang Yahudi bae, tapi oge jang sakumna umat manusia. Babaturan Kornelius kabeh diarondang sina ngabandungan amanah ti Gusti anu bakal ditepikeun ku Petrus. Teu urang mana, dipayuneun Gusti mah kabeh oge sarua, ceuk Petrus ka maranehna. Geus kitu mah tuluy bae manehna nyaritakeun saha jeung kumaha ari Yesus teh. Tah kitu caritana Petrus sareng Kornelius. Ti carita ieu barudak urang jadi apal. Yen Gusti Yesus teh kanggo urang Yahudi hungkul, leres teh nya? Sanes. Sanes kanggo ge hungkulnya. Sanes kanggo orang Indonesia atuh. Sanes janten Gusti Yesus kanggo urang sadaya anu percanten ka Gusti. Sami sareng lagu anu ku urang bade dinyanyikeun ieu. Tahu lagunanya nya? Tuhan cinta semua anak, semua bangsanya. Eta teh kanggo anu percaya ka Gusti Yesus. Hayu urang nyanyikeun lagu eta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Patepang deui di carita salajengna. Dadah.